nusallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah menjadi sekar pendiri campur sangkang jadi panggungan rasa menjadi salimin kolbu para THT malati ati dibubuh ku alhamdulillah menjadi pangundung rambut nupan jejak dina angen nyapukeun ria jeung sumah nupa soreng kerah dina mana nyingkakeun rasa calutak menculak nalatak istren panastren dudupak sareng rumpak iri dengki ukumaki dina ati salibari dipilih kedua kalimat syahadat dirjanji sumpah amalan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cindra tina supaya goreng ijing sila bengkok silembang sejak usul nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah kori-koriah mubaligo tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwa santri kuring dihormat murubanin bikin simkuring ais pangampi pupuh lembur tikawit kades kadus RW RT PPD OB atur LPMD duran cage kana gawe dititah di RWC sanajan teka bagi duit PBB ujian BLT hormatan simkuring ibu miwah bapak sadaya nulenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabukaan pamaksudan. Lamun tukang dagang ditanya kunaon bagi jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun tukang tani ditanya kunaon bagi jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun ibu udur leos ka rumah sakit kunaon bagi jeung ka rumah sakit jawabanana hayang canggih. Tah ari ibu sebenarnya pangaosan hayang naon. Habis hayang panggih jeung urang. Cek ibu pengajian teh hayang menang ilmu tanyakeun ka ustaz nu deukeut naon gunana ilmu da loba jelema paroga ilmu tapi eueuh guna ilmu ongkoh bodoh tuluy sakola pan sakola tanyakan ilmu tapi naha geus boga ilmu kadon ngewa kanu bodoh atuh deuk ngewa mah teu kudu pinter jadi jelema bodoh ge bisa sabab nu ngaran ilmu mah aya tugasna al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan tah kanyataan mah urang boga ilmu teh hirupan poek wae da kabeh ge arapal ilmu tahajud dan ditaong tina kiceuk ieu mah kiceuk bareuti hees da kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah nah fakir miskin diantar kabeh ge arapal ilmu watasimu bihablillahi jami'a teh dalil Quran ya teh dalil nyarek pasea tapi nah ustaz ge pasea wae. Apa ibu gak apa kasar lagi teh kudu hormat gening duit leutik jadi berarti ilmu teh karek samet apal can jadi amal tah cahaya ilmu teh dina amal paingan atuh urang mah ku ilmu urang teh pararoek wae da gawena eueuh bener ya mata hakikat saha atuh jalma nu bakal menang oncor cahaya tina ilmu jawabanna ngan hiji qalbun salimun ieu teh jelema nu hate bersih. Keur mah hirup bodoh kata mah ngewa ka batur bodoh wae ngewa ka batur komo pinter moal teu ngaliak batur. Keur mah hirup sangsara kata mah ijin ka batur keur sangsara ngewa ka batur ijin ka batur komo beunghar moal teu nipu batur. Mata hirup manusia mah harga diri manusia punten lain bajuna lain pangkatna lain jabatanana tah gumantung eusi hate nu sebenarnya rambut gondrong bukan pembohong alus hatena jujur daripada didasi make jas tapi aspal diharakan. Mata hati manusia gewatang tukeun hakikat nu ngaran kahirupan teh geuning urang teh ukur disebut nana gerhana jeung batur ustad jeung batur kiai hoream urang umum disebut ustad nah sabab kuring nyaho kana gawe ari ustad jeung kiai teh boga gawe anu pasti eskana eskati Allah contohna ti Nabiullah disebut teh warasatul anbiya pewaris para nabi aya nabi ngawariskeun naon tahajud unggal penting baru sampean ladang tahajud cing sok urang ngacung ustad mana anu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya punten eta mah baru lain tahajud kalingsir Nabi ngabariskan ilmu bager ya Rasul aya korma pan korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk bisa sayur dibikeun nana gerhana cenah cebatul ustad penta jamna dibikeun moal
awak pengajian hati mah pot bae cenah dieu. Ieu jamaah omeaneun hatena. Apaan kuring teh ibu teh kuring. Lamun ibu boga barang anu halus dipenta ku kuring dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok diomongkeun. Jadi ragrag geuning urang teh saha karek disebut batu. Luhur aya pejabat, cesa pejabat, cek rakyat jadi pejabat, rakyat nyarek mimpin cucungu. Mantap lain rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat. Moal jadi eta pejabat tanpa dicoblos rakyat. Well. Mantap lain kudu lege jadi pejabat teh. Aing keur kampanye jiga nu heueuh atok-atokan ka warga, geus jadi poho ka warga. Jiga nu ceramah ge mah bingung dipake deui paduli teuing. Ari memang heueuh. Urang teh jadi jelema gede teh tinu leutik mata geus gede kudu nyaah ka nu leutik. Geus beunghar teh kudu miskin mata jelema beunghar kudu nyaah ka jelema miskin. Lain adiku gokongkorong lempang dongkok. Dina teh dia nepi ka dia gigibrig jiga nu setruk hayu ngaos. Nanaonan harta dikitu-kitu. Gedang sigra mobil mewah sawalega ibu maot punten boeh warna bodas bari teu make saku teh bisa mawa duit-duit acan. Matak diteuneun jeung dituna tah harta nu barokah teh ieu nu ku Pak Haji dibawa ka ditu tah eta harta barokah mah nu dipigawe diamal. Bener. Matak nu ngaran hirup teh teu kudu lege ukur disebut. Nu kudu kurang digeulisan ternyata lain beungeut-beungeut deui. Hate. Beungeut hideung hayang bodas enteng. Tinggal beli skincare. Kan wayahna ibu teh kudu sadar beungeut bodas penuh krengek. Oh, ada banget glowing, budak-budak leasing, ngalusan awak, soal enteng, tanu ngalusan si hati, kurang ada. Sabab, ada ngaran-ngaran awak mah, akitu. Gelis teh 30 kahana, 30 lur, anu ngaran gelis. Mata pembe ceramah kuring, punten ibu lagu melis, nah, kudu sadar geus eueuh modal. Pun aya budak ABG datang kuring sareng ngeo panana gerhana pek antep nah ABG nini sareng ngeo ustad cekek rupina mah geus eueuh modal matak modal kehidupan manusia sebenarnya hatena lain geulis da geulis mah babari rusak matak hirup gerana rumah kana kodok-kodar pangeran da hirup bakal tenang bakal jongjong teh mun narima kana kodok-kodar da ieu mah teu kumaha da jiga nu teu narima halis geus alus krok ganjek ku patlok balik ti dieu pas saya jeung salaki leungit hiji uluk anon geus alus sambung luk kaluhur atuh numpuk urang ti kajauhan teh kiceu jiga nu berat pan balik ti dieu teh gelebung angin badak dilep buanana ti kusruk kana susukan kakara ngomong ya Allah lain Allah duduk berupanon manusia anu tenang, anu jongjol, hiji we, nu narima. Awak ibu genut, baik. Ciri masalah kinyenangkeun. Ieu mau dipoto buat yang igir. Cinta kunaon ibu dipoto yang igir, sieun katempo badagna atau peduli. Da ulah jadi penipu, aya dina foto langsung lakina jiga belum di jalan. Geus hirup nu ada mah nu narima. Sabab hirup urang teh ternyata ukur disebut. Lamun jelema narimakeun kana kodok-kodar pangeran geus moal panas ku milik batur moal batur beunghar geus takdirna urang sangsara geus takdirna sabodoh. Tapi hakikatna jelema beunghar diuji ku kabeungharanana, jelema sangsara diuji ku kasangsaraanana. Matak butuh hate alus teh nu sangsara alus hate narimakeun, nu beunghar alus hate bageun. Nu paling baur nu beunghar goreng hate adigung. Keuleuh. Lu anjing ge kuat dikitukeun diungna teh. Nyebutna teh teh kuping Pak Ustad. Nah jadi mengoh jelema tina anjing. Daya tah yang kada kasombongan anu dikumpul. Matak hirup urang teh moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup semiskin, matak jelema beunghar kudu nyaah kana miskin. Anu miskin mah jasana gede, aya nu maot pangeuleun nyokot pacul nyieun kuburan si miskin. Aya nu maot nyokot pasaran si miskin, tahlil 100 poe si miskin. Matak lamun di dia aya jelema beunghar mung akur jeung miskin kali-kali nu miskin dendam saeutik maot sia tak bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan kitu. Jelema kitu mah tuman.
mata hirup teh butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung ada gerhana cacalangapan kieu ceramah ngaranna anggar butuh-butuh kang sok leungit sonnya urang kudu ngocoprot ku sorangan mah bieu apa sorak mata nuhun tukang sok kan da tukang sok bersih hate teh panas ka kulit da ibu ge pada apa nu pangripun teh tukang sok menurutkeun eta mangul ieu benerkeun mixer ngajerit seutik mustami komplain nu pangeunahna urang naha amul pagede urang batan solat aya amak tukang sok ka kuring henteu kalau mau amok di pareuman pek di pareuman kan lamun di pareuman berarti panas benernya adik ustad gede bayaran anak adik urang pangcapena leutik bayaran anak tarima karena takdirna lamun panas oke hampura panas euy ku ustad anak tinggal kieu tuker atuh tukang son jadi penceramah abdi jadi tukang son insyaallah dua anak lagi bangkrut sound system ngebleduk dicopot dulu ceramah butut mustami balik mata hirup jelema mah moal panas pemilik batur ke bagian takdirna tanda gerhana nya ke baju kieu calana kieu anggar kudu jadi penceramah sa Jawa Barat ka kurilingan cobaan bapak gami singamsar udang sing badag boro-boro aya nu nguleng kumaha cek RT anyar tobat maneh dan takdir lain aya na baju takdir lain aya dina wujud tapi takdir mah kun payakun milik Allah matak manusia mah ibarat layang kumaha cek ngigeukeun kuring isuk deh eureun ceramah sapodo dek payu pek henteu kajeun aya nu ngolong heug henteu sapodo nah teh hayang-hayangan ieu Pak Haji dek ini ayeuna pan rencanana 2026 teh nah geuning ayeuna ditakdirkeun jadina geus tarimakeun teu kudu riweuh bisa wae di dieu teh pan kamari geus daftar tapi teu kapanggil-panggil tong panas nah hanya euy nyogok meureun ulah kitu sabab lamun jelema hatena kotor punten hirupna geus lain jeung Allah kade lamun jelema hatena kotor hirupna geus lain jeung Allah jeung saha atuh jeung nafsu caritana we urang disebut hamba Allah manyah ya hamba Allah nuding ka batur batur bongkar dituding nyegi batur bongkar majarkeun wuyul manyah ya hamba Allah kitu patuh dan ngajarkeun Allah sifat seperti gitu maka lamun urang geuleuh ka batur hujit ka batur cua ka batur gerak tanya ari urang teh saha hamba Allah mah nya kitu patuh dan disebut hamba Allah mah innallaha ma'ana mun hirup bareng jeung Allah da ieu pengajian nah jeung Allah buka teuing isuk aya deui pengajian nu ceramahna RT mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna geus ka Jawa berarti ibu pengajian lain jeung Allah jeung naon penasaran hayang nempo jelema nu na TikTok ayeuna kuring na negerana ceramah na jeung Allah da waluh ulam deui tahun hareup tong dibayar saperek-perek acan datang mah sudon deui ieu hate omyan kali ibu nembe karesep-resep teuing kana curiga ka batur jadi lamun kuring ceramah teh dibayar tuluy teh datang geus catet berarti hirup kuring lain jeung Allah ceramah kuring lain jeung Allah jeung naon jeung duit maka jelema bakal cilaka lamun tujuanna lain jeung Allah Pak Haji bakal celaka ini tadi itu makanya 50 juta ayo balik ka ditu aku hayang menang gelar hak dengan tatangga pohon bre dasar RT menyebut haji ulah baheun Pak Haji dengan cerita tangga oh Pak Haji gini uih tah 10.000 dengan tetangga nu kadua Pak Haji 20.000 ari icu berosin haji 200 dibayar kontan bakal cilaka ibadah urang kunaon ku ujub ku ria ku sombong ku takabur pan eta mah bagian iblis Pak iblis teh ahli ibadah, ahli tahajud, ahli duha, ahli Quran, ahli hadis tapi naha amal ibadah teh ditarima ku Allah lantaran boga kasombongan ana khairum minhum kami lebih alus batan marah iblis mah aya pantes geus sombong oge tahajud unggal penting duha unggal poe ieu mah kelop manusia tahajud mumual duha tara zakat boro-boro ari sombong ti pareto buah iblis teh guruna urang mata innallaha ma'ana hirup mah kudu bareng jeung Gusti billahi tallahi kudu atas nama Allah segala-gala nah kuring bener ieu ceramah tang maka nyebut bener tinggal kieu we atuh
Anda di dina ceramah majikan heuh nya ka yatim nya ka miskin nulung nu butuh dalang nu susah sok aya nu wani ka dieu ngareu cek RT teh hade eta ceramah teh ka harti pisan kudu nya ka yatim miskin bener RT heuh aya nama kieu amplop teh moal dibikeun tuluy urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring geus tangulung-ulung deui cantang tuh Pak nu ngaran hirup kunaon ibu jadi randang orang-orang budak jadi korban perceraian terjadi punten tong nuding Allah ibu nu goreng adat engko seri lagi seri rumah saya itu geus cerai budak korban nu dituding Allah nah Allah Rahman Rahim nepi ka kitu lain Allah ibu iya ya goreng adat teuing pas ya kasalaki lakang dasar bebeakan nyebut si Bagong Majek salaki, nawan mana nyebut Bagong berarti siapa penting aing HS jeung bikangna. Majek anak mama Bagong bapak Bagong ari abdi anak bagus saja. Ragrag galak budak korban cerai heueuh. Nah anu dituding Allah. Coba lamun ibu jeung Allah ana bidzikrillah tatmainul qulub. Hate jongjon hate tenang sanajan jeung ngalipan jelema anu keur Allah. Lamun hirupna jeung Allah, wirid atuh jeung Allah. Ama kasalaki tagogan banget ibu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah ama kene cekek ongkoh yasin kan salaki teh bari nangkep teh maca ayat kursi dianggapan asup jurig jariah goblok duit 2 juta tinggal ngajawab ku ibu sadaqallahul adzim duit menang rumah tangga anggar budak teu korban itulah fungsi manusia hirupna bareng jeung Allah urang teh jeung Allah teh jeung nafsu hirup teh kalau mun hirup bareng jeung Allah batur nyen kedong melu ungah batur meuli sawah melu atoh batur meuli kursi melu diuk batur meuli TV melu lalajo jeung Allah mah pan ieu mah boro-boro batur meuli TV dia aing nya menang anyuk jeung Allah jeung panas hati ku panas hati urang ku rezeki batur moal matak rezeki batur keuna ka urang nu aya ge ngadon urang anu riweuh ieu matak cantang tuh jalma ibadah ke jeung Allah bapak salat nah geus jeung Allah teuing nah geuning eta bubar salat ditanya ku batur teh marana salat atuh teu cara mararaneh nah hatina salat jadi sombong berarti lain jeung Allah jeung adigung Pak jelema kedul digoda ku kedulna jelema daek digoda ku sombongna sarua neraka bener gak ya orang saragamkeun dan nu kudu disaragamkeun ke lain tiung lain baju lain keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teh saragam pek lemok kayaknya tah anu make saragam jeung rada molotot ka urang tiung saragam bisa dibeli baju saragam bisa dibeli tah rasa menyaragamkeun eusi hate lamun kabeh umat Islam geus saragam eusi hate moal mungkin aya yatim di jalan musafir moal mungkin aya miskin teu boga imah moal mungkin aya masjid teu kaomean moal mungkin aya jelema teu dahar nah umat Islam baru gadalin infak jeung sedekah ngan iraha infak sedekahna atuh ku teu saragam jadi kitu bener mamang lah cek anu make saragam teh ganti aing isu entong ari geus matuluikeun teu nyarek teh ngan ulah ngiblat pangaosan teh karena saragam ulah Senin kudu bodas ngayu bodas kabeh Selasa hejo kabeh Rabu borong kabeh Kamis ungu kabeh lu panggeulana nyarek pengajian teh lain batur salaki orang mah ngaji teh jangan kana hulu habang nganyukan baju online iya mah cangkang bro dan yang kudu dialusan mah eusina tina awak teh iya hate asli tah ari ngaran-ngaran hate lautan jero bisa diteleuman hate diet manusia mah hampura bisa dikobek ayeuna ibu ngareneng awak nah ngareneng jeung hatena walohi gua bubar tadi ngomongkeun bau kelek sih teh ayeuna bapak jeung ibu lalajo kuring geus si hate mah teh nyaho kuring bau aya nu izin ka urang teh bau aya nu ngewa ka urang teh bau aya nu geuleuh ka urang teh ngan lamun aya nu geuleuh ka urang boga dosa naon urang ka maneh kumaha lamun urang nyeret teh sanure ngahalangan
Piceun geura sok sifat geuleuh, sifat wujud, sifat nyawa teh da lain sifat Allah. Lamun jalma bareng jeung Allah, sifatna sifat Allah, kahayangna kahayang Allah, keputusanna ge keputusan Gusti. Tong siri ku Pak Haji pada di tahun ayeuna geus jadi keputusan Allah, dihalangan ku 1000 jelema moal anu mempan. Ngahalangan kuring ulah jadi penceramah, punten nu ngahalangan kalah KTBC. Nah, ngalawan takdir pangeran. Mata kira geus boga takdirna masih teu kudu riweuh. Narima we. Nu beunghar narima kana kebeungharan, nu sangsara narima kana kasangsaraan. Keun we da urusan kasenang mah cantang teu beunang kudu beunghar. Da sebenarnya jero teh palsu kabeh oge. Ieu teh ibu-ibu teh palsu atuh. Alek mah. Kada dupan-dupan manrek pangaosan, mani setengah jam, make up dipake, blush on ongko, lipstick komo. Nah asli lain, nu di imah asli mah daster merengkel. No, soek deui. Anu ngomongkeun soek teh ban ece berarti nu ece nu soek teh. Aslina urang teh sah. Nana gerhana ceramah, nah asli kulawak nyebut asli, dah ibu teh can lalajo kalakuan kuring, can lalajo hate kuring, buah kuring teh jelema kumat, jelema pedit, jelema teu balik, teu apa, naon teh, benar, palsu pandengaran hirup, mata hakikat hirup aslina urang sah, emutah. Nu beunghar imah hiji hayang 2 enteng sertifikat na kabangkeun, mobil hiji hayang 2 BPKB na kabangkeun, melaan gaya da sisirah mah jangar tiap bulan matak jelema nu melaan kapalsuan punten capek hate. Ibu dijilbab si asli dijilbab jilbaban ulah ukur sirahna, jilbaban ceulina, panona, bibirna, na teu era jilbab badan popolotor kabatur, na teu era jilbab gede kana gosip beuki, na teu era jilbab kaguyupuk tapi kana kagorengan batur dicokelan. Mana jilbab sing asli di jilbab teh ulah mulian banget ku saweung. Mata cekuring ge ieu teh asli lain centang tu mata hirup nu asli mah tong nuding batur tong lalajo kagorengan batur aslina ibu nu nyaho. Mata pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu, tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Man arofa nafsahu pakon arofa robahu, jelema nu wawuh kana dirina maka wawuh ka pangerana. Paingan urang teu wawuh jeung Allah, da urang mah wawuhna jeung kagorengan batu. Awas nggak ceramah gimana? Hirup manusia teh bener salah pada boga, alus goreng pada boga, daek kedu. Nah hari ibu tiba atau dijilbab gitu. Ayah nagis bisa dijilbab, tong fanatik anu teu dijilbab, pan ibu ge kalakuan ibu baheula teh henteu. Nalika jelema mukakeun kagorengan batur, maka diri urang siap-siap dibuka kagorengan urang ku batur. Akhirna moal balik-balik hirup urgar we jeung pasea. Aduh. Jadi aya alam syariat, aya alam hakikat. Kahartos. Keur salat alus bacaanana, alus kabeh wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati. Alam syariat, mana alam hakikat? Nah dina hirup eta bacaan teh masih kena alus, cantang tuh keur salat alus bacaan, tapi nah bubar salat jadi goreng ucapan. Keur salat alus bacaan, tapi nah bubar salat jadi ngahina batur ngaledek batur. Teu mungkin jelema salat ngaledek batur, teu mungkin jelema salat ngahina batur. Alus bacaan salat bawa kana hirup kudu alus ucapan sanggeus salat. Matak lol anjing, tah anjing teh guru. Atau kuring mah purumui anjing teh punten we cing pun guru teh anjing teh. Naha sok naon pelajaran tina anjing. Sang najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus anyerikeun hate batur dengan paantal apa padeukeun hate rujak seumur-umur cai mana lu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Salamatul insan min khib di lisan, salamat teh jelema gumatur bisa jeung teu ngaca galetah. Teuing ah. Ari
ruku gerasa subhana rabbiyal azim entong sok pas saya adim jeung nu lainna subhana rabbiyal azim cek nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdi baik sini ajenan ngan bawa kana alam hirup naon ruku ini ke Jepang kali-kali mah lamun orang Jepang pagi jeung saluhureun kali katawa gawe bae hai naon taruku ngajenan batur ngahargaan batur tong hayang urang diajen batur nalika urang teu ngajen batur tong hayang dihormat batur nalika urang teu bisa ngahormat batur tong hayang dihargaan batur lamun urang teu mampu ngahargaan batur mantap jelema nu alus pek geus dihargaan sanajan beda Ade boge barareda salagi jeung pamajikan ku dihargaan barosot budak teh ku dihargaan coba lamun teu dihargaan paling dijilga anak kucing atuh bener mata filosofi kehidupan aya cangkang aya esi jadi urang teh ulah sakadar ngagugulung cangkangna kudu wawuh jeung esina kadong-dong ge lemes luarna tapi nah harambat jerona kalayar beurit ge aja beureum dikabitaeun tapi mun dituang mah racun tapi kadu dikasieun lamun murah kana sareng ibu bakal bencar bisa ngorehna bisa mukana amis kareueut loba jelema resep kana ngaran kadu. Tah urang teh ulah kamuflase mindingan banget ku saboy baju di alus-alus awak di hade-hade ari hate rujatna di hati karep aduh kesindirannya matak jawaban anak saha urang teh atuh saha nu disebut hamba Allah teh nu mana lamun hamba Allah disebut nage sifatna sifat Allah kahayangna kahayang Allah keputusanna keputusan Gusti ibu bobogohan jeung nu kasep ai jadi jeung nu petot tarimahkeun bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot Allah mah maha uninga mana nu leuwih pantes keur ibu coba kasep bari beunghar hiji galaki muru kadua WA nu bakal badi pariksa lamun aya sayang-sayangan dikepret harita kan sieun di pawak batu coba jeung nu petot dek balik heug teu kajeun hirup aya kajongjonan hirup geuning bener kunaon urang sangsara teangan hikmahna nu sangsara mah salat teu kudu haji salat teu kudu umroh salat teu kudu zakat salat teu kudu sedekah geus bernilai sawarga keur nu miskin mah nah teu zakat teu sedekah teu umroh teu gableng jadi lamun malaikat tanya di mana harta dipake naon tinggal jawab teu boga tapi karena beunghar ditanya teu cukup ku salatna di mana harta dipake naon persiapkeun keur jelema beunghar saha nu bakal jadi saksi di akhirat tuh yatim tuh miskin Gusti harta abdi dipake miskin nolol si miskin leres Gusti abdi saksina nol yatim leres Gusti abdi saksina ngan keur jelema nu beunghar tapi pedit bebeja kitu ka Allah Gusti dibikeun ka fakir miskin nolol di surga waduh Gusti dangguan we bener Pak jadi saksi di akhiratnya di dieu Pak saksi na akhiratnya iya di alam dunia ada disaksian di akhirat hayang ayeun saksi teh pan kalimatna ge asyhadu abdi nyaksi teu aya di pangeran aing Gusti kasaksian teu akhlak urang saperti nyontok kana sifat-sifat Allah sifat Allah mah 88 Asmaul Husna ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Rojak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'id, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Anu, ya Latif. Ngap euy. Nabi kaya sokul. Akurkeun jeung awak ibu nu salapan-salapan aya sabriji dina awak urang. Al-Ghaffar, Allah teh maha pengampun, berarti orang hamba Allah betiron kana sifat Allah. Lamun Allah Al-Ghaffar maha pengampun, wajar lamun urang asa kampura ka jelema nu geuleuh, nu rujit, nu cuan, nu ngewa ka urang. Boro-boro si itu datang ka imah, dina henteu geus dihampura nu doraka ka urang teh. Itulah nu ngaran Al-Ghaffar. Da bapak ge dihargaan batur teh lain bapak nu berharga, tapi Allah nutupan kagorengan bapak sebenarnya. Da ibu ge dihargaan batur teh lain ibu nu berharga, tapi Allah keur nutupan kagorengan ibu. Coba lamun ku Allah dibuka, saha urang sebenarnya? Nya, pek itu kaku gitu. Saha urang sebenarnya Pak? Jadi kuring ge disebut ustaz lantaran batur teu apal ustadna. Di luhur ge aya pejabat disebut pejabat lantaran teu apal bangsatna. Geuning geus asup ka penjara mah nyebutna ge si galong gede. Matak nu ngaran hirup tong legek ku disebut batu. Iya teh ibu
disebut ahli ngaos, mainnya ahli ngaos saja hayang mantap. Mainnya ahli ngaos karena HP lebih ke 24 jam belel panon lebih ke sanggup. Nah, ari maca Yasin 5 menit heula. Nu kitu ahli ngaos teh. Ukur sesebutan DKM eta ka ahli ngaos sekali deui. Kumargi Bapak Ustad parantos sumping sekali deui ka ahli ngaos, manya aya ahli haban wae diumumkeun. Ubana hees nama kejeung nanyakeun ka urang teu boga kasur teu boga anu. Nah ibu tuluh uih nama kejeung riweuh nyebutkeun tuluh ka urang hees jadi betul sesonget yang sering si ibu itu pengalaman tuh nah memang na orang salakina gitu gua saha rata-rata berarti rata-rata geus mau batur nah ibu ngadorakakeun batur omean eta hate tong sok mau batur nah da batur mah henteu eta batur salah ku salahna urang boga salah seperti batur kunaon ku ngomongkeun anak na make jeung ngomongkeun batur tuh ngomong masjid mungkin orang kaya jadi ilmu teh butuh gawe. Yuk urang buka. Ibu bisa subhanallah. Apal alhamdulillah. Apal wamuh jeung Allahu Akbar. Kumaha nyebutkeun la ilaha illallah. Apal kabeh subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apal Pak? Karek apal, mana amalna? Mana gawena? Mata ulah waka sombong Pak kada 30 juta katalar ulah waka sombong ratusan hadisnya ho mana gawe nah subhanallah maha suci Gusti Allah berarti nanti era dina bibir subhanallah ari hate kotor dikupur sing era ari bibir subhanallah ari hate kotor dikupur mata kelapan subhanallah pamecut keur awak manusia subhanallah na bibirna kudu geus meujeuh bersih atina. Jadi pilih ulah aya, geuleuh keumuh ulah aya, rujit cua ulah aya, komo panas barangan, lain sifat Allah. Era ari dina bibir ngomong subhanallah, ari hate kotor dikaruku. Weh, mata cekuring ge gawe na mana? Punten, bab alhamdulillah bisi kasih dira. Alhamdulillah sadaya puji, lillahi kagungan Allah. Tapi nah hirup asa kapuji wae. Ya aduh. Taraweh genep poe ge parampak na status Facebook. Alhamdulillah taraweh ke-6 lancar, ke-7 ke-8 eueuh statusan. Da eureun taraweh na situ. Jadi ibadah teh kebutuhan untuk membuat status. Terus gue harus bilang wow gitu. Emutan sok emutan. Iya mah bahasa babari Pak. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Gusti. Nah hayu bahasa kapuji wae. Mana sadaya puji kagungan Allah geuning direbut ku urang. Urang mah manusia eueuh pujieun saeutik acan. Lalajoan jeung hayam geus sok karene kali-kali. Hayam mah kabeh ge manfaat, buluna eueur kok, dagingna sumber gizi, naungna sumber vitamin. Ti kotokna eueur aduk, atuh tulangna apaan ibu kaum sebelah. Hayam kabeh manfaat. Awak ibu sagelis-gelis ibu enjing-enjing ngenog, dagangkeun nog ibu ka warung, bangkrut tah dapat. Madak manusia sampurnana ku eusi hatena lain ku raraina lain ku bajuna lain ku pangkatna lain ku jabatanana lain ku hartana tah manusia hade eusi hate pisan bener gerayu orang tanya kana awak urang ibu pernah ngedul pernah daek pernah ngedul, pernah daek, tapi naha nalika kedul batur ku ibu diomongkeun padahal ibu daek karek ayeuna. Tersadar karena kedulna diri teh mang, ibu pernah bener. Pernah salah. Nalika ayeuna keur bener tong ngecebrek ngomongkeun kasalahan batur da ibu ge modal mah ngaco heula.
har biar langsung emutan batur teh urang teh nya matak alhamdulillah puji manu alok urang mah puji asli matak hirup teh ibarat lautan ancelomkeun curug angkat aya sakecelat geuning cai di dieu teh ilmu alung dibagikeun ka sarangnya tadi dinya apa kudu bisa silih ajenan teh tukang sound pinter di bidang elektronik tapi teu bisa ada atau tukang adan ngan teu becus benerkeun mixer mata tukang sound jeung tukang adan teh kerja sama ka masjid gang benerkeun mixer ulah ngabeubeung nepi ka adan teh kuat Allahu akbar bong tah tugas tukang sound alitan mixerna kalau hayalah sholat lah tah tugas tukang soal asup ka masjid benerkeun eta mah geus bener balik heuk dek tuluykeun pe eueuh sifat sampurna nu ngaran manusia matak neangan manusia nu sampurna moal manggih situ percaya moal manggih matak lahirlah perbedaan matak kuncina dina perbedaan teh silih aja mau kuring mah beda pisan cek si ibu gitu di kopea kurang mah beda pisan asli baju biasa celana biasa ngomong biasa Sunda gede bage kata mah dia Jawa Barat Sunda we teu kudu Indonesiaan ka ribuh-ribuh moal nurutan ibu ka budak awas jangan main sisi balong nanti teu kejebur awas jangan main si solokan palit kek pas nueureu teh percampuran Sunda dan Indonesia lol akhirnya nanti kota, woi cucu kakek dicari-cari gok di dia, begitu banget. Diundang ke gubernur, kuring diundang ke gubernur, apakah kuring bahasa Indonesia? Sunda. Diundang ke Bupati Bandung, Kang Dadang Sugiyatna, apakah bahasa Indonesia? Sunda. Diundang kurang dia, Sunda. Tah lamun ku Inggris, ada. In the name of Allah, the merciful, the compassionate, lain tuh bisa. Nah, itu ceramah ku Inggris di dia. Eta ibu mah hulang. Jadi tepikan ku perkara berdasarkan pengetahuan masing-masing. Hartos. Jadi lamun nepikeun ilmu teh kudu berdasarkan otakna masing-masing. Budak SD, wayahna ibu teh kudu lebay, anak-anak sehat. Ka budak SD, coba ke budak SMA, anak-anak sehat. Kira kudu gitu. Tapi kan agama teh berdasarkan pola pikir ulah nu berat-berat teuing ada reda apa tetapi rumah silih ajenan lah tong rieu we kalau nyata mama hayang ngulum ceramah teh nu bari curhat mamah dede tong abdi da mamah dede mah aya program TV mamah dan AA curhat dong iya dong mana ibu sok ngawangkong mah kalau gak ibu burutnya tuh usaha mamah dede aya tak mama hayang ngulum ceramah teh nu bari sholawatan enteng deukeut tuh di Kabupaten Bandung aya Kiai Haji Salimul Apik aya tak mama hayang anu pintar nerangkeun sejarah Gus Muafi di Jawa aya tak mama hayang pintar Quran jeung hadis jeung ilmu tafsir Ustaz Adi Hidayat moal anu mempan kalinya aya tak mama hayang anu lentong agim ti geger kalau pan agim lentong saudara-saudara yang budiman alhamdulillah AA bisa hadir di gede bangke ya apakah ibu senang berjumpa AA ibu senang tapi AA yang kurang senang nah geus kabogoh agim mah lentong aya tak mama hayang ngulum ceramah teh keras Habib Bahar Habib Rizik aya tak mama ngulum ceramah teh hayang nu bari nyanyi Oma Irama kita sih sama Roma Irama mah jawabna sambil bernyanyi tong disalahkeun da urang mah teu becus ulah nyalakeun batur ai sorangan teu bisa bener Roma Irama mah da mana iku nyanyi cek kuring mah keren-kerenna penyanyi batur Roma Irama nah nyanyi lagi hade ngandung papatah coba nyanyi ayeuna asa menang kana sirah maka jeung aya lagu buka dikit jos pan bertanya naon nu dibuka naon nu ditojos komo aya lagu matak lieur kana sirah mah maka jeung pulang-pulang berbadan dua nah imanena naonan atuh keneh tapi toong lagu-lagu Roma Irama dakwah Pak sok kita percayanya
derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Tanyakeun ka Ustad, naon hadis naon nerangkeun eta? Inna akramakum indallahi atqakum. Kan dijieun nyanyi, beda kapasitas kemampuan jelema beda. Ibu, turutan ban ku aki-aki dakwah bari nyanyi kata di masjid. Alim. Kalah ada dasar hayang suri. Turutan ban ku aki sarua statusna teh jiga Roma Irama teh. Roma Irama dakwahna bari nyanyi apa bapak oge di masjid. Kitu. Alim. Ayo orang berjamaah sholat subuh. Ayo aki-aki memberi poho karena jam 5:30 maghrib. Kalau budak mora nu fanatik abah keur kitu teh eling umat cek budak mora nu fanatik abah teh eling daluet cing jelema teh atuh kudu bisa silih ajena. Sabab beda gaya, beda angka 10, sok hitung angka 10. 5 tambah 5 7 tambah 3 8 tambah 2 8 tambah 1 6 tambah 4. Aya nu diudang, aya nu kopeah, aya nu henteu. Sarua ngomongkeun Islam ibu. Entong noong bajuna, tong noong kopeana, tapi tong naon di pikiranna sapanjang kuring Islam nama geus nyirian pernah di kopeah. Mana emuta. Bener ya? Hanya berbeda cara, hasilnya sama, Pak. 10, 5 tambah 5 10, 7 tambah 3 10, 8 tambah 2 10, 8 tambah 1 6 tambah 4. Nah, mah jeung kudu burger. Mun Islam jeung Islam paseatina bab kitu, punten nu ruksak lain Kristen, nu ruksak lain Hindu, nu ruksak lain Buddha. Islam jeung Islam parasea punten nu ruksak Islam eta sorangan. Bukti poe ayeuna masjid sae teh 3 tapi pangeusina eueuh paruksak ayeuna. Asaku karareuna nya. Ayo pengajian, kunaon batur teresep kana pengajian? Lain salah batur, salah urang can aya pika bitaeun. Kunaon batur teresep kana pengajian? Tong nyalahkeun batur, salahkeun urang sok pengajian ge can aya pika resepkeun batur. Nu pedit anger, mumusuhan anger, tak jeung dulur anger, pasea jeung tetangga anger, panasan anger, ngaji nu mana nu keur dipigang. Mantap. Balajoan orai mere ibroh jeung informasi. Orai setahun sekali, orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai. Jadi bisa jadi pengajian urang mah karek eta. Ganti tiung, ganti baju, ganti majelis, ganti ustad, ganti masjid, ganti acara, punten hatena teh ganti-ganti. Nu rungsing anger, anu pedit anger, nu panasan anger. Heuh teh teh. Mamam sok. Lagi mah kamar saha deui. Saha ibu? Geus moal nyarita, nu ngagibah anggar ketika ditanya, "Saha ibu?" Akhirnya ada ngomongkeun bajur sieun. Akhirnya teh adi. Bener Bu. Maka tiru teh kadang-kadang alam teh mere informasi Pak. Ya cek bahasa kolot Pak, alam teh ngaharewos. Aya bangunan, naon sok ngaharewos ieu bangunan. Bangunan itu ngaharewos, aya genteng, aya kai, aya fondasi, aya semen, aya geusik. Geus ieu aku jadi bangunan. Coba lamun cek genteng sudi aya mah. Cek paku embung urang ge. Cek semen urang hoream digali jeung geusik. Moal mungkin jadi na Islam teh lamun jalma geus silih tapelan dina hirup. Jadi batur kurang ketong sok diomong-omong tutupan ku kaleuwihan dirina. Bener.
inilah Pak kehidupan nalika jelema geus bisa silih ajen. Aya tah mama aya ngelum ceramah nu bari nyanyi Roma Irama teh mahal nya atuh ulun we batur. Roma Irama menjadi penyanyi dangdut malah disebut lagi raja dangdutnya ratu nanti epi suka isinya dan cenah yang baheulana Roma Irama mencetot di Tanjung emang kan ada. Jadi lamun ibu cetot di Tanjung, aduh Roma mah cetot di Tanjung, cenah gak apa mun salaki ibu ditanyangu gerah nyangu geus burit Roma malin kitu gerah nyangu geus burit lamun guring jadi kenek alus gede suara Bandung katabang dua deui ceu alus jadi kenek talamun Roma jadi kenek teu main manya jadi kenek Bandung katabang gede bagi dua deui ceu dengan urang teh beuki leureui Al-Fatihah naon maksudna jelema teh kira cicing dina bagian masing jelema teh kira cicing dina takdirna masing bagian pemerintahan mangga KRT jeung RW bagian agama mah ustad jeung kiai kita bagian keamanan mah pepe jarankeun ka hancing ibu kan ibu kemarin bagi-bagi tugas salaki jeung pamajikan teh salaki usaha teh ibu meakeun gitu tuh nya bener sih maka aya syariat aya hake salat anu syariat salat rukun syaratnya sahna dina salat wudu mah Fatihah mah syarat jeung rukun salat ngan kade bawa kana hukum alam maon eta dina hiru ternyata dina salat teh geuning aya jerona naon jerona salat matak ceuk kuring jelema salat teu mungkin ngahina batur jelema salat teu mungkin nyaci batur jelema salat teu mungkin ngaledek batur apal salat teh kawangku putil huruf sod lam jeung ta sod boga makna sidqul qauli halus ucapanana lam layyinul qalbi laleuleuh hatena ta tarku ma'asi ninggalkeun kadoraka parantos salat urang dibawa nepi ka dieu ya mata tong sok omean batur apa kurang ge omean sod sidqul qauli alus ucapan lam layyinul qalbi leuleus hate ta tarku ma'asi ninggalkeun kadoraka untuk ibu bisi boga dosa jeung salaki uih ti dieu aya leuleusan teh ibu tangkep aya cek salaki teh naon mah balik pengajian di lebah salat sidqul qauli alus ucapan layyinul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan geus salat urang dibawa nepi ka dieu nya cek abdi ge mata kade ulah ngerasa pangsa wargana pedaki bisa salat lamun dina hirup can katempo akhlak jeung paripolahna mata mimpin lembaga lain ku ilmu mimpin lembaga mah ku akhlak loba jelema mimpin lembaga ku ilmu akhirna naha dina eta lembaga jadi aya kejahatan ilmu boga tapi kejahatan nyampak teu goblok akhlak terus kitu we heula pangaosan mah supaya ungeuk saralea tong rada jauh-jauh teuing hayang ka surga di akhirat surga dunya kacau ibu mah urang teh kate bokal ka surga itu ngomongkeun batur boro-boro di akhirat di dunya ge dicekek matak jawaban Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah papari abdi kasayan dunya jeung akhirat dunya heula kakara akhirat berarti jieun kahadian dunya keur modal akhirat ayo urang mah itu ulu tempat akhirat aya dunya pi omongan wae yang dulu ratu akur di tetangga pasnya kasalaki popolotot boro-boro salamat di ditu di dunya jadi kepret jadi nyieun kasalametan di ditu teh ayeuna di mana di dunya harta sak jarajarieun kahadian keur di ditu keur di mana hari hayo yang selamat di akhirat di dunia atau nyieun kasar panon tong popolotot bibir tong renyem ngomongkeun batur ceuli terus gosip kalengkah tong kana salah hate sing bersih aman teh hirup teh ieu wae di akhirat hayang selamat bibir ngagibah batur kana gosip tong pendek popolotot wae kana kagorengan kalengkah kana salah cek abdi ge boro-boro di akhirat di dunia ge dicekek batur
Oh ngajawab. Ini jadi pertanyaan, saha lu popolototna? Ibu jawab sorangan. Usah mana kita pulkeun ka urang teu mah. Jadi popolotot ka salaki meunang, saha lu popolototna? Abdi, nah ribut teu cager-cager atuh. Aduh, ya. Bawa karena puasa. Kalau ibadah haji maka panungtung, bawa karena puasa. Puasa teh nahan lapar jeung dahaga. Nahan lapar jeung dahaga. Bener Bu? Di mana? Ti mimiti geus salat subuh nepi ka engke magrib. Nahan lapar jeung ieu teh Allah teh mere informasi, ibu nahan lapar, nahan dahaga. Tapi nahan teu peduli kanu lapar kanu dahaga. Jadi eusina mah nahan lapar jeung dahaga teh lain ukur nahan lapar jeung dahaga. Urang beres puasa teh reret tatangga bisi teh dahar, reret batur bisi teh sakola, bawa budak yatim pang nyakolakeun. Paingan si Egi diangkat derajatna Pak, bapana seorang gubernur, polisi teu wani ngalonyeng, TNI teu wani heureuy, kiai sarua teu wani nyepret. Nah, bapak angkatna seorang gubernur, akhirna budak yatim diangkat derajatna ku seorang gubernur. Coba dia urutan terus. Cek kades kuring ada nyakolakeun 10 pek des. Kades maksudnya. Sakolakeun budak yatim 10. Budak yatim moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Bapak angkat seorang kades. Oh cek ustad di dieu abdi ge ada sebriji 10. Sakolakeun ku ustadna moal dibuli, moal dihina, moal diledek. Nah, bapak angkat seorang ustad. Kalau kuring 100. Kalau bala teuing karana ge ngalamun bebas ke 700 oge. Nah deh, serius teuing. Ya, ladang puasa teh jadi merhatikan batur. Urang mah lapar ge aya tujuan buka geung geus sagala rupa ge geus disampakeun meh asar we. Batur mah lapar teh unggal poe teu mikiran naon nu dahar. Datang penting bingung sare, datang beurang bingung dahar lantaran eueuh pangaboga. Maka punten ieu mah nya ieu ka pemerintah budak urang teh nanti dipasihan makanan bergizi heuh Bu. Tah ceuk kuring mah punten ieu mah lain kritik demi Allah. Budak dibere dahar ari kolotna dipercak gawe jelas moal daharna. Da kudu nama kolotna cenah garawe budak mah pasti dahar. Budak dibere dahar ari kolotna ayeuna teh pengangguran tingkat Jawa Barat teh wow Pak. Budak dibere dahar ari kolotna eureun gawe punten. Da alus nama nagara teh hadir kolotna cenah gawe budak mah antep cenah diparaban ku kolotna. Kolot gawe budak dahar, lamun budak dahar kolot teh gawe punten nu sebeuh teh budakna. Bener Pak? Ya bae bejakeun ka kades ke. Di kades bejakeun ka camat bejakeun ka bupati, di bupati bejakeun ka gubernur. Gubernur sugane nepi ka Prabowo atuh supaya dievaluasi. Budak dibere dahar, kolotna loba nu nganggur. Coba lamun kolot tadi dibere gawe, budak padahal. Nahan lapar jeung dahaga eusina mah peduli kanu lapar, peduli kanu dahaga. Salat, puasa. Heuh, bab haji. Geus lila teuing. Bab haji. Bab haji teh Pak Haji, makna nu sabenerna haji. Di ditu urang ke ibadah haji make kain ihram warna bodas simbol hiru kunaon di ditu eueuh cacah eueuh menak eueuh kulit hideung eueuh kulit bodas pakaianana sarupa kitu artina umat Islam geus kudu ngabogaan sifat kasaragaman hitu tong ngarendahkeun derajat batur peda sangsara tong ngangkat derajat batur pada beunghar kekeh dina Islam mah inna akramakum indallahi atqakum nu paling mulia adalah jelema nu paling takwa lain karena eueuh hartana pangkalna urang teu boga dulur budak 5 dulur 5 nu beunghar 2 nu 2 teh kudu nempo kanu 3 ulah aya ka batur nyumbang aya nu 3 dulur urang sangsara diantep ibarat kieu kita kuring aya masjid nah balenyang ka Aljabar aya tujuan naon eta titeun kuring ka Aljabar lamun deuk salat di ditu ge badag lamun deuk ibadah teu kuring ge aya tah habat ini ka Aljabar deuk selfie
Ah, naon? Wah, geus ngomongkeun deui bahas. Aing mah teh neurak-neurak sama. Dedenge ku asup ke kenca keluar di katubuh. Di dieu ge aya, cinta naon ibu? Nu selfie saha? Bingung nggak jawabna. 50% dek nyaritakeun batur. Bener tuh Pak. Maka lalakuan kehidupan ibadah haji teh kunaon make baju ihram sarua kabeh. Warnana bodas. Lapisna ukur sakitu-kituna, bentukna ge teu bisa gonta-ganti kitu. Pan di Indonesia mah nya asup teh jas, singlet, kaos, kameja, naon deui? Koko, batik, gamis. Nalika ibadah haji ragragen batik, ragragen kameja, ragragen jas, ragragen baju kebesaran. Diganti kabehanana ku kain warna bodas, kain ihram ngaranna. Artina kasaragaman hidup. Hiji, dua. Apa kata Pak Haji bakal aya ibadah sa'i ukur lingan 7 balikan antara sofa jeung nepi ka marwah. Cinggra lalajoan sejarah saha eta? Ternyata sejarah Nabi Ibrahim nalika nikah jeung Siti Hajar. Siti Hajar boga budak karena Ismail ceuk Allah gerakkeun di hiji lengkop. Bayangkeun ku ibu keur ngandung diteuneun di hiji lengkop sanu sanggup. Bari lengkop eta teh eueuh dahareun, eueuh tatangkalan, eueuh cai. Akhirna nguriwo budak borsot budak keluar neangan cai satetes wae nepi ka lieur 7 balikan ti sofa nepi ka marwah. Ieu teh lalakon perjuangan inung jeung bapa kaluaran anakna. Moal jadi Pak Haji tanpa inung bapa, moal jadi kuring tanpa inung bapa, moal jadi RT tanpa inung bapa, moal aya ibu tanpa inung bapa. Matak ibadah sa'i teh geura balik kana kanyaah kolot. Ulah init-initan ibadah haji di ditu ka kolot goreng. So, udah ngomong dawa, ayah deui gitu. Aku udah geus nempo engapna. Geus atuh udah gitu. Kan untung kaburu ditutup ku abi. Pan ibadah saya teh kukulilingan 7 balikan. Sejarah saha eta? Sejarah Nabi Ibrahim. Nalika ngandung nikah jeung Siti Hajar ngandung ku Nabi Ismail teuneun di hiji lengkop. Akhirna borosot budak kadunya Ibrahim teh aya kukulingan 7 balikan neangan cai setetes dahareun sahua. Perjuangan inung jeung bapa ka anak sehingga Allah nolak ibadah hajina, Allah nolak salatna, Allah nolak ibadah sagala-galana. Hiji penyakitna lamun anak goreng patut ka inung bapana. Nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri. Naon eta? Nalika anak hohoak jeung sesetak ka inung bapa, kolot ngalahirkeun nyeri. Aya nu leuwih nyeri nalika anak wadeh hohoak. Nah, cici. Nyeri hate. Oh, kaharti. Teuing kaharti teuing manehna nu kitu teh. Sakat selak cimata inung murag kana pipina. Punten deuk ibadah salat ribuan rakaat, deuk tahajud mineng-minengan, deuk ibadah haji jeung umroh. Eueuh arti hareupeun Allah. Nah, malaikat nu ngadoana, Nabi Muhammad nu ngaaminanana, ya Allah, tolak salatna, tolak zakatna, tolak saumna, tolak ibadahna. Lamun anak goreng patut ka inung bapana, kumaha ceuk Nabi? Amin ya Allah. Malaikat nu ngadoana, Nabi Muhammad nu ngaaminanana, mata ibadah sa'i terjadi adalah kenang-kenangan ti Allah keur Siti Hajar keur Nabi Ibrahim. Mata kurang wajib. Pan ibu teh ngandung teripu. Teu bisa keluar wae di imah bawa ke dokter, teu bisa ke dokter rujuk ke rumah sakit, teu bisa keluar wae pan dokter mah jokot gunting dikeureut krak. Paong ku ibu nyebutkeun krakna ibu mukot mah huleng coba bapak-bapak nu payun kieu. Nah, datang ngarasakeun atuh. Geus digunting budak keluarkeun, bali dikeluarkeun kual-kual di jerona asupkeun alat steril kandungan, bisi budak hayang boga 2 3. Ulah dibeakeun teuing sal telur teh tong dibekukeun, bebeskeun deui nyerina kana mun-munan ieu kaum Hawa. Geus kitu budak geus keluar, bali geus keluar, pan dokter mah nyokot teuing jarum paranti ngaput.
teangan pan ieu anu ngahiji jeung kulit dikaput aya dua makhluk nu belaan ku ibu nah hari gunting belaan anak nah hari kaput belaan bapak matak sahebat-hebat teh bapak sakeren-kerenna kuring punten ku pamajikan mah eleh asli ieu mah tuh ibu-ibu walaupun boga masalah teh 10 tahun ke tukang dibahas keneh asa bener lalaki mah memang lalaki entos mah tong dibahas ayah nu lepat geus lalaki sanajan bener ngaku salah lalaki dan ngelehan ieu mah dia bahwa lagi 20 tahun ka tukang mana ngabonceng sa eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh nah sabaraha giga eta memori tapi toong Sayyidina Umar bin Khattab aya tetangga datang ke Umar dek ngadu pamajikan anak pertanyaan anak ke Umar pamajikan kulit teh bawelna beak dikarep celenengna beak dikarep dek mempertanyakeun eta ternyata Umar oge keur dibawelan ku pamajikan akhirna eta tetangga balik isukna papanggih Umar kamari teh kuring katen anjeun dek naon dek ngadu tentang pamajikan kuring anu bawel jeung celembeng nah atuh teh tulus ternyata anjeun ge keur dibawelan kumaha cek Umar bawelna pamajikan meluapkan emosi lantaran nyangu masak nyeuseuh miara budak anggap we eta mah nembongkeun kanya matak anu bawel teh nembongkeun kanya jadi bisi pamajikan bawel bapak alus dibandingkeun jeung nu pego pek bawel lah atuh keur lalaki hikmahna gede lamun boga pamajikan bawel teh gede hikmahna teu kudu meser TV teu kudu meuli radio dengekeun we si eta anggap keur ngadongeng Korea ibadah sa'i ukurilingan tujuh balikan itu gambaran perjuangan inung kanu jadi anak heula ibu keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon teu boga ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu ceurik nah kolotna geus eueuh ruku pandung rangkul mah karuk turuban teu beureum ngoceak partan jagat jadi pada langit ukur tutupul anu jentur di luhur kubur mata pamdeuk sarade ka kolot ayeuna mumpama bunteur araya boga duit pasrahkeun ka kolot teu kudu gede da kolot moal narima ngan hayang nempo we kolot mah leut ka ditu leut ka dieu antara anak jeung pamajikan bungah tah hatena ku babarengan ge anak jeung pamajikan lain hayang duit anak bener ratusan juta, ratusan triliun, ratusan miliar dikeluarkan ku inung bapak kamu jadi anak aya teu anak nu ngugunuk duit rek nyarenkeun ka kolot mayan eueuh beak harta, beak tenaga, beak segala rupa melaan anak, belaan lapar teu dirasa nu penting anak seubeuh belaan imahna dijual, belaan anak hutangna badag belaan kolot mah pacicing di tempat anu 4 meter pasagi jika kanan doma nu penting anak mah gedong sigrong belaan kolot teu sakola nu penting anak mah sakola perjuangan seperti itu saha nu bakal terjadi iwal inung jeung bapak matak paingan Allah nolak ibadahna nalika anak goreng patut ka inung jeung bapana nah cari cing nepi ya sareng teh kana hate ya matak sing saladar ieu teu baheula nyokel janela teu dibere duit tah nalika kawana nyai sakola mekel atuh mah sing gede batur mah gede ampura nyai mah teu keur teu boga duit hoyong sakola saha teh nu ngahoak kitu ka kolot anu baheula keur leutik nyai pangmecetan sirah majangar ngagugut nyai panglincakan kencangkeng macarangke ngagugut ceuk Allah kami bakal ngontanan doraka ka inung jeung bapak di dunya keneh tah enak ibu boga budak jog titah budak ibu nyai pangmecetankeun sirah ngagugut teh lompok nah kalakuan kolot teh kitu mah jadi ibadah sa'i eusi nama ade ka inung perjuangan nu ngaran inung bapak ka sedang tadi abdi ngopi terharu pun dulu anjeuna nu daftar haji tahun 2002 genepnya sareng ramakna ternyata make jeung aya arisan sok bapak ti payun da abdi mangorang keneh anak ngalehan hade teh Pak rata-rata budak mah egois bapak mah cicing lah sakedeung deui eueuh urang weh sok rata-rata anak mah cicing di imah gedong kolot mah detik anak mah berandahar serba ngeunah kolot mah ka hutang bener dong anak matiung denai baju denai HP Oppo aduh kalau punten ieu sapotong gitu ka PC tetap sing aleuceun ka kolot keneng mun di dia budak larawan teu di babatahan nya
ari dititah ku Inung Mumul, ari dititah ku Kabogon, ke Garcep, kunaon teh. Garcep teh gerak cepat. Ayo budak tas. Lawan keren gaya mamah gitu loh. Nah, ari ku Inung dititah rada hese, ari ku Kabogoh dititah gerak cepat. Mana betul ngajawab cinta mati. Asal terpercaya demi Allah. Tunggu ya lamun salaki mawat dek milu dikubur. Godaan terbesar ke kaum ibu-ibu, godaan terbesar ke kaum Hawa adalah jalur. Jasa Inung, jasa bapak bisa poho ku godaan lalaki. Bari bebengok lalaki mau kulo bananya, kamu udah makan belum? Kirim beas Odin, dada hal lain cinta. Dahar mah anggar sangu, dahar sangu minumna cai. Iya mah dahar cinta, minumnya air mata. Lebok kayak gitu. Penting-penting nanya, kamu udah tidur belum? Cek kurang mata kajawab berarti acan nah cinta jadi boloho. Cetot ditajong, lalakina so iye, kamu sakit. Kumaha cek budak awena karayu, iya. Makasih ya kamu perhatian sama aku. Tanyakeun tadi sekolah kieu. Cetot ditajong, kumaha cek salaki, tuh batu tak cokor nalo atuh. Ya mah bejaannya kamu berarti aya barudak di anu cara rekaya sing daramang hidup teh. Otaknya ulah kahipnotis kudu bongok lalaki lah. Arah lah tidak. Engke teh akhirna teh pan engke keur aa ayeuna keur aa. Rana mana teh rana. Pokoknya engke keur aa ayeuna keur aa. Cing atuh aduh aing. Kadang sakola teh gunakeun. Lamun bener itu lalaki langit lalanang jagat datang ka irungna datang ka babana tangtukeun tanggal der kawin ta eta lalaki hade. Ayeuna ngajak minum poek lain. Nah ibu nyiwitan budak karunya itu budak di bawa sorangan Holin-holinan mau motor butut beberek-bekan nongeng di jalan. Aduh si eta busina keasupan cai mogok didorong kuduaan cek kuling kana naon nur jawabanana India coba nu geus kolot kieu dibonceng ku motor butut boro-boro India ngagajel ka kita dijejak motor ganti cai badak cinta teh buta boloho untuk lamun apel geuning nah teu ngarokok dompet tinggalin teu nyarak acis geus we atuh cece abi heula teu percaya demi Allah coba nu geus kolot kieu nah teu ngarokok nya teu bukan aran bisi paru-paru aran keur bobogohan mah cece abi heula keur ngalok okek enggeron iya benar. Iya, kamu mah teu dapat surga henteu. Kamu surga mah indung bapa, alus ka indung bapa, surga jaminanna goreng ka indung bapa, neraka bae jaminanna. Mata lamun ibu hoyong ka surga enteng, sing hade ka kolot. Sakitu-kituna, ibu hade ka kabogoh jangar kana sirana ge. Mir amin. Mun bebeakan. Iji tanu can nikah teh. Acan deure. Dua, teh bener. Teangan lalaki itu nu kieu ya. Tos netepan teh aja teangan nu kitu lalaki. Tos ngaos shalawat teh aja teangan. Tos barjanjian teh aja teangan lalaki nu kitu. Atos wiridan teh teangan teh. Aya lalaki kitu. Makanya Allah ta. Mat nyebutkeun Allah. Ada ibu-ibu mah lamun lalaki salaki ibu kegituan bakal diomongin so pak engke subuh mah kadenge ceramah penting anu gerana gerak salat pasti jauh fanatik siapa gitu mah tos wiridan tos berjanjian tos salawatan kumaha aing lah tuh meuni da eta ngadeunkeun gerhana teuing siapa teh iya teh nyebut lagi ka salaki teh so soleh nyebut
ada orang tanya bau kikian merukan ka ibu dah lain nah baperan hirup teh geus mau menang ngalawan urang Ustad tuh. maka ibadah saya teh eusi nama alus ka indung sabab ibadah saya terjadi karena ada sejarah bahwa Siti Hajar ngalahirkeun Nabi Ismail tuluy ku kuringan 7 balikan neangan sai akhirna ku perjuangan indung Nabi Ismail ceri nolol weh aya batu kajajak sur weh ngaranna sumur Zamzam ngartos katilu Pak Haji kata aya lontar jumroh di ditu teh ibu aya nonton sebenarnya haji lontar jumroh di ditu teh sejarah sahaya tak sejarah Nabi Ibrahim pencit anak anjeun saha Ismail datang Bani Ibrahim ka Siti Hajar kaulah teh boga ilapat parentah ti Gusti Allah Taala yakin Ibrahim eta parentah Allah yakin nah eueuh sakata keur kaum muslim keur kaum mukmin mah mimpi adalah wahyu jeung catat mimpi Nabi Ibrahim itu adalah parentah gerak pencit anak anjeun nah make jeung ditu tadi pencit sabab Nabi Ibrahim aya bahasa kieu boro-boro mah harta boro-boro bana anak pamajikan dipenta ku Allah moal buruk dibikeun ku Allah diuji omongan eta mata tong supuraung teuing ngomong teh makanya aya juri ku aing dilamot kumaha mah aya kumaha mah juri nyarenteng teh urang moal ngahalangan tong buraung teuing hirup teh Nabi Ibrahim boro-boro mah harta boro-boro mah bana nyawa anak pamajikan dipentak ku Allah mangga Gusti nyarenkeun ceuk Allah sok atuh diuji pencit anak peng tah eta teh saking ku tauhid hade sehingga Nabi Ibrahim disebut bapakna tauhid tau enak ibu boro-boro harta boro-boro nyawa tingali lain mah harta dibikeun geuning kurban hanteu lur kumaha sarehat ari nyarita ka Allah teh jiga nu arenya wae boro-boro mah anak boro-boro pamajikan ya dipentah harta ge urang ku Allah dibikeun waduh teh kurban di hararese geuning lamun Pak Haji geus ridho hampir 45 juta ibu ini kadi itu lamun duaan 80 asa talung meuli mobil Pak Haji kumaha tuh bade bedo wae Pak Haji baledog abdi nah abdi baledog setan Nabi Ibrahim teh dicarek ku setan Ibrahim nah ari anjeun teu boga pikiran budak rek dipencit kumaha ceuk Allah tuh aya batu baledog 7 kali disebut lontar jumroh di baledog iblis teh nepi ka tutung cenah bobokongna cenah teu nyaho urang yang cenah nolol deui iblis ka Siti Hajar na teu karunya anak rek dipencit ceuk Allah tuh aya batu baledog 7 kali Ismail cing protes boga indung boga bapak teh kuat deuk mencit anjeun copot tuh batu baledog tiluanana ngabaledogan iblis matak lontar jumroh teh adalah maledog iblis di ditu ini dia di ditu mah meyakinkan kan maledog teh oh iblis teh nah hari wih iblis dikukut di Arab iblis dibaledogan tapi di Indonesia iblis baralik deui mana bukti jeung mana bukti desa eutik Haji Kumat pedit narege hese cap jahe beudut kasir geueuh atuh da sing nepi ka jero atuh bab mesek teh di ditu teh kan maledogan iblis bener lontar jumroh teh maledogan iblis gitu kan sejarah Nabi Ibrahim deuk masjid Ismail dicopot kesik 7 dibaledogan jadi lontar jumroh di ditu iblis dibaledog di dia ge anger iblis mah kudu dibaledog ibu dek ngamuk ka salaki baledog tah nafsu urang teh jedog sia gitu mata tong maledogan batur tah baledog mah awak sorangan tong nuding batur tah tuding mah diri sorangan tong nyalahkeun batur tah salahkeun mah diri mun ibu baeud tong disalahkeun Pak bapak nu salah urang rasiko moal mungkin baeud beas nyampak kedandan aya duit loba imah pageuh baju teh teu baeud ibu nah ka
kuping Pak. Da baeun na ibu teh lantaran beas kosong, pasakeun eueuh, kongkorong nu ecrok teu digantian wae. Nu nagih rabeng, pengemok. Can budak hayang jajan ngadat. Baeun na ibu teh protes, matak salaki nu alus mah punten, tar lobananya. Sugan kunaon mah baeut, jawaban ibu atuh ditanya gitu, usia. Kalau beuki pas ya. Coba nanya na awak urang, aya naon awak urang nepi ka pemajikan baeun ka urang. Geura tong padaringan geus kosong beasna, beujeuh baeud. Geura tong kongkorong nu di ecrok teu dipulangkeun, beujeuh baeud. Geura tong duitna lepet tinggal 10.000, beujeuh baeud. Geura tong nu nagih rabeng, beujeuh baeud. Geura tong lipstik geus dicokelan ku bilik, beujeuh baeud. Bapak jadi minta hampura mah, ning mamah baeud teh karena bapak hampura ti baheula nepi ka ayeuna can bisa juga magang jadi pemajikan. Aya ieu teh artos 3 juta kamu mama, eta keur baeud dibere duit 3 juta, langsung nangkep lain teh tadi. Jadi Islam teh lain deuk neangan kagorengan, tapi Islam mah deuk nganggeuskeun kagorengan. Islam teh lain deuk neangan masalah, tapi Islam mah deuk mereskeun masalah. Lontar jumroh teh maledog nafsu iblis. Di ditu di baledog, di dieu ge wayahna kudu anger di baledog. Capek. Bandung itu Bandung buat harudang dia Bandung, aduh harudang. Dari Tengkuring mal di Cimaung tiis. Bawa tong sok perhatian deui. Salaki nama ngesang dua atlet, nggak osok ditawarin, tara, kunaon kang kuat ngesang gitu, capek, tuh nyokot sorangan tuh, coba pedah ke Ustad, tong sok perhatian deui. Sebab ibu teh tuh tati ibu teh ngagugut teh kudu ka salaki ulah rumeh urang Ustad, ka Ustad mah. Nah, di salakina ku atlet ke sangoprot aya bahasa gitu. Pah kayu kan cai. Teu apal ieu keur nyeuseum. Urang mah karek ku atlet ke sangoprot ge. Maka ku abdi ditolak, punten tong sok perhatian deui. Kecuali budak ngora. Atulah Pak Ustad. Dek eta gugu. Nah, mau anu timuru budak ngora mah. Si ibu urang ngagugu engke balik pas ya. Naon tadi Pak Ustad mere cai. Tong sok nyieun teu omongan wae atuh ibu. Mana ya Pak, gitu bisa ya Pak ya. Tuh. Bandung ayeuna geus robah. Lama ada Bandung ke tiis Pak, ayo nama aduh panasnya ampun. Tapi sapanas-panasna suhu di dieu, moal aya nu leuwih panas nalika urang bobogohan tapi akhirnya dikawin batu. Eta mah nya panasnya sakitnya tuh di sini. Nyaho curhat. Lain curhat. Beja ti putrana Pak Haji tadi nyaho pengalaman aya wukuf di Padang Arafah. Aya wukuf teh naon Pak? Wukuf acan aduh iraha ulah insyaallah dewan anu tetulus Pandewan anu terus bapak ibu coblos abdinya lamun abdi jadi insyaallah geus jadi teh leungit insyaallah teh. Sabab jelema mah Pak keur sangsara boga cita-cita hayang beunghar geus beunghar mah jarang boga cita-cita. Keur bodoh hayang pinter geus pinter mah jarang boga cita-cita. Karena begikeun sok. Jelema bodoh lewat sekolah berarti hayang pinter. Tapi nah geus pinter dipunuh bodoh. Berarti teu wawuh kana kepinteran sebenarnya. Bener? Sangsara hayang beunghar, nah geus beunghar kadon poho kanu sangsara kan mana teh sarua udud jeung kurang, dahar jeung kurang. Keur sangsara mah kuplong. Nah geus beunghar mah adat kunaon, Bro? Matak teh cocok jeung cita-cita. Teh cocok jeung cita. Ya ibarat dongeng Hasan jeung Ijah sih. Ijah geus nini, Hasan geus api-api.
Cek ijah Hasan daripada nambah dora-dori mending urang soalnya nama sarua Hasan aya naon ijah baru teh saya ngomong di kieu latihan lagi beak 2 bungkus gantian jiah minyak tuh jadi salah minyak kalatik Hasan beak baca Hasan kurangan ya we ngalah ka luhur kalapa karek nepi ka luhur kalapa angin badak hujan gede gelap guguludugan oh gue eta Hasan teh nangkep pada tangga kalapa tulung eta Hasan si ija mah heheotan akhirna eta Hasan boga janji Gusti nyawa abdi lebih berharga batan nyawa muni lamun abdi salamet teragrag tina tangkal kalapa deuk muncit muni catat ku ibu janjina lamun salamet deuk muncit eureun hujan eureun angin korosot karek ke tengah na tangkal kalapa geus masobrot deui alhamdulillah Gusti dipikir-pikir muncit muning ka hese-hese wios digentos kudoma Gusti catat ku ibu karek disalametkeun saeutik geus boga janji doma ari Allah kan Rahman Rahim ngagugu ka hayang teh nya akhirna mah salamet nah eta tanggal kalapa hujan raat guludug eureun nuhun Gusti ini salamet doma salamet urang gentos ku kelenci eta janji tina muni geus salamet jadi kelenci lempang datang ke imah lol ijah mana sia teh Hasan kalapa teh kumaha cik ijah boro-boro aing geus dibentara bulu wedung sia teh ijah Keselin itu tuh. tapi aing teh boga janji sia teh ijah janji naon Hasan deuk mencit muni tapi digantian ku doma ai doma gantian deui ku kelenci kumaha cek pamajikan lepangan Hasan nya muning salamet doma salamet kelenci ge nuhun Gusti buat dianggap RT eta ka Allah janji manusia keur sangsara geus beunghar hayang naon deuk nulung nu butuh nalang nu susah deuk ibadah umroh ibadah haji waduh geus beunghar mah kadang-kadang mah sok pararoho kana janjina sorangan Lalu asli ya pan rakyat ke nyaralon hayang jadi pejabat geuning geus jadi pejabat mah toho ka rakyat caritana rek mensejahterakan rakyat manehna mah batuk saeutik ka Singapura coba rakyat ka rumah sakit ge hese Ibu betok sing sarehat rakyat karena milik ngarah teu nyarane teuing urang teh ka negara teh nya yang ulah loba nyalahkeun negara di keur kacau we teh dia mah cengek mahal Prabowo disalahkeun gila balik jadi presiden teh cengek mahal melak lain nyarekan batur oh nya tah tanah tuh GBL kaplakan cengek lah padahal kehidupan nu sama sok poho kana purwa dasi bapak bala keur bujangan hayang boga pamajikan tapi nangis boga pamajikan disiksa ieu teh meunang kahayang Pak wah menang kahayang boga pamajikan teh kuat riweuh ibu ngolo indungna ngolo bapana ngirim batagor ngirim hitung ngirim ieu nah geus meunang pamajikan di kampret ibu otak neng teangan lalaki menu tadinya anu mah gerana tepan mah gerana ngaos Quran mah gerana sholawatan rajinna santri nu bieu teh paket teh mana santri ya grupnya wayang datang kita boga pamajikan teh kudu kitu mah salat mah wirid mah ngadoa itu santri mah nanti ini kuat mah tah ibadah haji teh geuning makna nama di dieu keneh ibadah haji nama di ditu makna nama di dieu keneh ibadah sa'i sing alus ka indung bapa gaduh keneh Pak Haji Ibu Rama atus da aya wayahna jaraha hiji doakeun kadua naon nu sok dipigawe ku almarhum pigawe ku Pak Haji nu katilu pek geura barang jieun meuli Quran meuli naon we bikeun atas nama kolot nu geus eueuh
eta nu di Arab ku jalma nu geus maot mah ditepikeun ku malaikat. Tuh budak anjeun ibadah haji, tuh budak anjeun sodako, tuh budak anjeun nyeun kahadean, tuh budak anjeun keur sholawatan, tuh budak anjeun keur di masjid. Bungangang naik darajat kolot anu geus teu aya. Nepi kananya Gusti naon sababna abdi beut naik darajat padahal ibadah abdi teu istimewa. Aya anak anjeun nu ngadoakeun anjeun, aya anak anjeun anu milampah pagawean anjeun, aya anak anjeun anu barang mereka batur atas nama diri anjeun. Kabayangnya Pak naik darajat inung urang nalika urang boga kahadean dibejakeun malaikat. Kabayang teu mun kieu toh cucungik budak maneh keur mabok. Da kumaha coba? Tuh cucungik budak maneh keur diborogor ku polisi. Tuh tempo anak maneh keur jam 11 peting rok ponok caricing di jalan hadapan tanggal caringin anu om check in om gitu gini. Kumaha? Nah terang panggui unggal peting jadi sok panggih. Kelaan mah sok nawaran. Mun abdi nolol teh nama peting. Om check in om. Cing teh moal di mah ustad. Oh, sareng dipoto atuh Om Sudi. Nah, ponok. Dipoto jeung urang bahaya. Udah abdi teh cenah gopo hayang dipoto ke cinta urang dengan baligo Persib. Eta geus di dieu aya baligo Persib leungit sapotong ku abdi tah. Pake rok si eta, nu penting mah warna biru kahareupna. Kabayang teh lamun malaikat nepikeun berita di dunya ka indung anu geus eueuh bari urang teh bisa tepung. Tuh tempo anak anjeun keur ngagosip, tuh tempo anak anjeun keur ngagibah, tuh tempo anak anjeun keur mabok, tuh tempo anak anjeun keur judi, tuh tempo anak anjeun keur pasea, tuh tempo anak anjeun keur nyieun kagorengan. Bisa kumahaeun kolot anu geus eueuh. Matak bere berita kabar gembira ka indung bapa nu tos teu aya kunaon kutilu hiji doakeun, dua tuluikeun pagaweanana, katilu jieun hiji pagawean atas nama dirina. Nyieun masjid ke atas nama orang tua urang, mere Quran ka fakir miskin ke atas nama orang tua urang, sedekah ka tetangga ke atas nama orang tua urang. Bungangang bunga ibarat di dunya. Sok Pak Haji, lamun aya berita ti Pak RT, "Ji, urang mana teh oh?" Depan kitu RT mah tadi gini ngomong ka urang rada kitu gini. Abdi mah keur beragakeun RT itu. Nah, abdi mah seket atuh sakali ge ngawakon jeung RT jeung apa ngomongna tuh. Ji, kabur euy. Baik ditepikeun ku RT. Udah maneh euy, gajina gede. Bunga teu, Pak? Bunga. Udah maneh euy, buka incu deui, bunga teu, Pak? Udah maneh, Ji. Jadi Ustad, bunga tuh Pak. Tuh, kabayang tuh lamun berita ti RT ka Bapak lain gitu. Ge. Udah mana digebukan batur nyopet oh. Rakatak eta hate indung hate Bapak. Ceurik harita keneh. Di ditu ge Pak alam ditu ge dibijakeun ku malaikat. Matak sing harade kalakuan teh ngarah ditepikeun teh hade, bener Bu. Power mun ditepikeun. Oh, tempat budak maneh kon. Minum AO, arak, whisky, donal, brandy, heroin, morfin, kawa-kawa. Hah? Dek nuding gitu, so. AO, arak, whisky, donal, brandy, heroin, morfin, ganja, napja. Lamun PSOP anu masagi leutik bau ciki kuda. Paningan. Oh, sok, nuding, sok. Kira kadar ngomong ke nu kitu atuh larat heula abdi mah pan uwi pangajian teh sok panggihan botol dibawa kana kerese kumaha we pada di Mulyadi pan manggih tusuk sate ge dicopot ku pada di mah tadi mah panggihan botol dibawa ka ieu mah paragbageun di kamar deuk sare diapakeun AO arak heroin morfin eta nu jiga daun sampo ganja jadi lain hartina pemake ngapalkeun. Oh karek oh ya 80% menuding mas bayangkeun Pak nalika urang keur kitu ditepikeun ku Allah ka indung jeung bapak urang nu geus eueuh aduh nganya nyeri kolot eta abdi mah da jiwana jiwa nyaah aya budak keur ge dedelik deugah nyekelan botol cing teh kade tong rarajodang duti dieu nah
ayo naha cinta bisa dibanting ku hanci. Wah kadieukeun ku aing hanci ku dodek. Pan malum keur mungkin cinta tong kitu ayo maneh ieu teh hajat batur hanci ku ngajagana ulah sok nyeun kaonaran di hajatan batur. Saha ieu cenah wani-wani ka aing mah patahan. Cinta apal ieu ustadana anjir nitah tobat maneh tah kitu. Cinta henteu nitah tobat eta mah urusan maneh dek tobat teu henteu ge ngan ieu mah sakadar ulah ngariweuhkeun. Cinta butuh udud ongo butuh duit aya masjid yuk oke bos kitu. Di kaleng kau itu galidu goler abdi teh dina teras masjid. Ai jam 10 sih itu teh HP na teh Nokia anu geuning merek Nokia mah bu lamun SMS teh sada diulang duk kitu geuning ngaburuhna teh beda jeung Nokia pan modern Nokia mah ting gitu pan. Nah kamu nu ibu mah ada HP naga tuh HP marahal mun teu salama ibu mah HP iPhone 14 ibu mah 14 kali setoran maksudnya. Nah ada jam 10 pak jam 10 ragamang teh kana mik atuh si eta di naon sih teh adan disangkana nu bisa teh bulan kalau waralawah aya abdi kalepasan juri pak ngomong teh kasar ampura tong diturutan kasar cinta babal masih mau ada nu yakin bisa sampaikan eta babal asup kana mik kades datang MUI datang ustad datang warga datang saha dia nu ada make babalan penistaan agama ngadeg eta abdi pak si eta mah teu ngadeg teu sieun kala mana cenah MUI na mana RW anu teh mana cenah nu buraung teh mana cinta isia wanian teuing hirup teh diomongkeun cicing cenah tah kira-kira teu wani mah bagian dewek. Da eta mah sakilek Pak kades eleh MUI eleh RT eleh. Tim teh kades nepi ka MUI garelo kitu. Duh ngaco sih Pak hayang ngadagor kuligis urang. Cinta Aisyah ngomong teh ieu teh MUI ieu teh kades disebutkeun rada gelo garelo. Ku keukeuh cinta mana mah deuk teh gelo kumaha ari urang adan make bebal ka masjid ari DKM adan alus kosong masjid. Dipikir-pikir kira aku pun lancar di urang adan kudu make bebal ngalah ka masjid. Alhamdulillah mata kenung bapak geus maot tutos teh aya perhatikeun tilu hiji doakeun dua pigawe nusok dipigawe ku indung bapak tilu jieun hiji perkara barang mereka batur tapi atas nama indung udah di orang NU bener ya di orang NU ya di orang NU mah tahlilan sok ngagaluh yasin atas nama indung bapak dipasieun ka pesantren dipasieun ka masjid tah eta teh geus sakali tuluy ya ibu sok kanjang ka tetangga bere biasa karung kakara sapanjang ceramah aya ibu nolak beak atuh cenah beas kurang di imah aing ceramah teh ngerak-ngerak tadi pandai batur mah unggul nya leres iya jeung itu tuh dia mah atuh barang beres sakarua beak cenah keur aing kitu aya deui beakna apa aya deui beakna aya deui naha tegaduh ana da mah matak dibere ngomong tegaduh di dieu ge jadi ibadah teh aya makna nu kadua mun salat makna dina hirup mun salat makna dina hirup nu tadi alus ucapan leres hate ninggalkeun kadorakaan sidqul qauli lainul qauli tarku maksih puasa dina makna hirup lain ukur nahan lapar jeung dahaga tapi peduli kanu lapar kanu ibadah haji tina saragam warna bodas tina kainna bodas kain ihram disebutna keseragaman tong ngaragrakeun derajat batur pedah batur sangsara pedah batur kitu batur kieu keukeuh hareupeun Allah nu paling takwa ayeuna ibadah sa'i ternyata laku lampah urang laku lampah indung bapak urang kami jadi anakna eta teh perjuangan naon harti salat zakat saum ibadah haji lamun goreng kami jadi kolot
urang engke di akhirat bakal mangihan malaikat mintal pahala salat urang jagat urang dibaledogeun kana beungeut urang lebok Allah teu narima ladang salat maneh urang nanya nah mah geuning teu narima aya indung bapa nyurucut cai panon ku bibir mana ya aya indung bapa nyurucut cai panon ku kalakuan mana mata kumpang mengpeng kolot araraya ayeuna sumujud ka kolot minta hampura ayeuna meupeng aya da geus eueuh mah jujur hayang diusapan hayang aya nu nitah mencetan hayang anu nyarekan anu sok dicarekan nya ku ayeuna teh ayeuna mah sono hayang dicarekan kolot ayeuna mah sono hayang muga kasusah disambung ku kolot ayeuna mah sono mun urang galau bingung ceurik dina lahunan kolot sono nalika kolot geus eueuh tapi baheula kolot keur aya mana kanyataannya urang ka kolot Laras. Mantap ibadah haji teh gambaran lalakon hirup di dieu. Lontar jumroh maledog nafsu iblis. Wukuf di padang Arafah ngahuleng ngaraga meneng. Urang teh saha deuk ka mana hirup jeung saha. Naon guna harta jeung bana? Boro-boro harta jeung bana. Dalah-dalah pamajikan bapa maot mah eueuh pamajikan milu. Sugan ibu mah mun salaki maot teh jubleh di luhur teh ari abdi bade jeung saha ngiring we di jero kubur cek RT istighfar teu meunang cek Pak Haji ulah lalu kuring dijejak bobokna jauh deuk bieu maju jelema niat geus antep geus geblus mah padek di kubur motor roesan di kaluhur cing teh bu lain deuk ngiring ngepret ka urang rendah gelo ustaz kitu ari ibu atuh saha ngomongna teh eta RT bisi aya ibu-ibu nu hayangan milu antep tong dicegah jauh kubur urang kuman teh ta eta mah wadul wungkul da cinta sajati anu sabenerna mah Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak catat cinta sejati nu asli mah Allah ka makhluk nabi ka umat inung bapa ka anak sagoreng-gorengna ibu teu pernah dibongkar kagorengan ibu ku inung bapa setebalik-tebalikna urang teu pernah ku kolot beja-beja kagorengan urang ku inung urang jeung bapa urang mata persetan batur ngomongkeun ibu persetan batur ngahina ibu teu gablek jasa naon-naon sia eta juga hina we ka ibu tah nu boga jasa mah kolot ibu teu pernah ngaledek ibu Rusan capek entong da urang nu ceramah deui kumaha urang itu entong lain kumaha itu mesti minta waranian kieu mah nyarek entong urusan cantunuh ting tadi mau ngomong ayo tadi mau ngomong da pengajian teh sok tunuh ya balik aya enak ibu kumaha jadi ngomong ke tetuluh tapi damang ibu teh usara ge kadengnya tadinya tuluh pengawasan teh itu nu nyarita euy ayeuna urang deuk nyebutkeun geungesan nyebutkeun tetuluh kunaon ibu kumaha mun urang nyarenteng badan rasa bernyanyi dadah teuing utama nama pangdoakeun Pak Haji jeung keluarga da angkatan teh butuh tenaga anu bedas butuh duit anu weweg butuh kesehatan anu pasti eta we doakeun artosna sing pas kesehatanana dijamin yuswana sing panjang malah madar ibadah hajina sing mabrur amin itu Pak Haji ieu teh wargi-wargi Pak Haji nu hadir ngadoakeun teh eta Pak Haji angkat ka ditu diangkat dugi ka UIG sing salamet lahir batin dunya akhirat. Kete naik kapal Pak Haji ulah naon ka handapnya omah. Bisi lieur. Komo lamun popotoan di kapal mah ulah. Bisi ti kubrang. Kan ieu mah teu acan nya naik kana kapal. Sarua. Pak Haji keluarga sing sarehat atau milik rezeki nu tos dikaluarkeun kanggo ibadah haji sing digentos ku Allah kalayan berlipat ganda malahan malamun mah henteu digentosan ku duit sing digentosannya ku pahala anu berlipat ganda malahan anu sampurna mah nya duitnya nya pahalana ibu-ibu sing sarehat sing paranjang yuswa parat milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi muga-muga urang sakabehna ditepungkeun deui ku Allah kalayan tepung aya rahmat jeung pitulungna
ulah tepung dina kayaan siksaan anak, tapi urang teh tepung sing aya dina rahmat jeung pitulunganna. Urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah teh dijadikeun jadi saha. Mata ulah sok sombong kabehan lagi bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun, jadi oge dijadikeun. Nana gerhana capetang nyarita cabut capetangna moal bisa naon-naon. Pak RT jadi RT, cabut RT-na jadi rakyat deui. Presiden Prabowo sekalipun jadi presiden, dicabut ke presidenanna hampura jadi rakyat deui. Mata kurang teh lain sasaha lamun teu ku Allah teu dijadikeun jadi saha. Sim goreng nana air gerhana sakitu kopi hatur. Bawa sapanon carang sepakan mugi aduh cukup luhur imar si hampurana paralun anu kasuhun mun ninggalin di pamrih hampura anu katada luhur saur teu kaukur sabdana teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indriya lapana kaselamatan lawang kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang sigotaka angkat pandangan anu katuhu dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji.